Guru-guru wali kelas 8 di SMP Negeri Bojong Hiji keur ngarapatkeun masalah studi tour ka Kabupaten Cirembel sareng Bapak Kepala Sakola di aula SMP Negeri Bojong Hiji. Rapat eta teh eusina ngabentuk kapanitiaan, waktu palaksanaan, sareng biaya. Saenggeus rapat, guru-guru balik ka kelas nu diajar pikeun nepikeun hasil rapat. Nya sami-sami, oh nya abdi ge bade nanya heula ka barudak bisi ngalih study tour. Nya sami Bu. Nya geus atuh abdi masuk heula nya. Ya Bu. Assalamualaikum Barudak Salapan B. Waalaikumsalam Bu Sari. Dengekeun heula nya, Ibu bade nepikeun informasi masalah study tour. Bade study tour ka mana Bu? Oke. Siswa-siswi kelas 8B keur semangat nyiapkeun keur study tour. Aya nu mawa bekel, aya nu mawa HP, cing aya nu resep pisan sabab bakal ke tempat nu jauh. Wah, tersabar hayang di ka Cirembel. Kuring geus siap ku HP anyar. Sami, kuring geus penting keur ngadoa ambil cuaca alus, teu hujan, teu panas. Tadi pas beunang, kuring ningali beurit bodas. Matana teh meniseukeun pisan asal beda gitu. Halah, paling ge beurit biasa, dan sakolan abang oge salah. Tapi bener kitu Rahma. Biasana mah beurit bodasnya dipakekeun uji coba lab da. Main beurit bodas biasa. Kuring ge isuk katingali beurit teh ngarenti plastik. Siga aya nu penting mah dina eta. Duh, rasa horor ulah nepikeun eta beurit, kabalukatkeun masalah tadi itu nantina. Isukna mobil nu ngangkut siswa-siswi geus siap. Tapi can jauh leumpang aya nu kejadian aneh. Olah, ya Tiba-tiba beurit bodas kaluar ti jero mesin bus. Jeung aya cairan aneh dina buluna. Siswa-siswi panik. Ari kuring maca di internet, beurit lain nu kaluar ti pusat palantikan bisa bawa virus bahaya. Sing selamat atuh ulah didengarkeun. Urang kudu lapor ka puskesmas ieu mah. Jeung ngalaporkeun pambatangan study tour. Di Batang kejadian lebih parah. Wah, ieu mah kudu ditangani guru ahli. Geus saya balik ka sekolah. Di sekolah, sakabeh siswa diisolasi keur uji kesehatan. Sababaraha enggeus mimiti nyeri beuteung jeung paranas tiris. Virus sudah disebarkan tina beurit ieu teh tipe nu anyar. Tapi ulah panik, sabab pihak puskesmas bakal tangani sakumaha mestina. Ya, jadi itu jadi study tour. Tapi ieu pengalaman moal poho. Nu penting urang sehat jeung salamet. Kan area tabarit mah jiga kos nu aya nesapkeun. Di sekolah, beuki loba murid nu ngerasa geuring. Pihak sekolah ngundang tim ahli virologi pikeun nalungtik virus nu dibawa ku beurit bodas. Bu Sari, nah kuring moal dipindahkan heula ka tempatnya sejen. Teu tiasa ieu, tapi kabeh tos dikoordinasikeun. Tim medis bakal mariksa jeung ngajaga urang sadayana. Kami parantos ngalungtik sampel virusna. Ieu teh virus rekombinan hasil eksperimen nu kabur di laboratorium panalungtikan rahasia. Hah?
kunon bisa aya di deket sekolah orang. Sigana aya pihak nu tanggung jawab anu miceun beurit hasil uji coba di mana-mana. Terus kumaha solusina dok? Kami bakal nyuntik yang menyemprotkan ke sekolahan. Sekolah disemprot disintan, sanajan murid di karantina di aula utama, aya rasa hoream jeung bosen. Tapi aya oge nu ngarasa leuwih deket jeung silih rojong. Sanajan aya musibah, tapi murid jadi leuwih akrab aranjeun sadayana. Sarua, Biasana orang jarang ngobrol. Ayeuna mah asik. Ayeuna kuring sadar kajaga lingkungan jeung teu uli jeung sasatoan liar. sumuhun beurit bodas nu leutik teh bisa nyebarkeun virus nu bahaya. Saenggeus 2 minggu karantina, murid-murid menang hasil uji kesehatan. Sadayana sehat, sekolah dibuka deui, jeung pihak sekolah masang sistem keamanan pikeun ngajaga lingkungan. Barudak, ibu remes ka anjeun sadayana. Geus terasa selamat jeung silih terjong salila mangsa krisis. Hatur nuhun Bu Sari di pengalaman anu moal urang hilap. Tapi iraha urang bakal studi tur deui Bu. Tingali heula, tapi nu pasti urang kudu salawasna siap jeung waspada.